Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalawan batin Allah. Para liyane ngalapi tulungan berkah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kama pada waktu dia Allah dalam dunia akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi kama pada waktu Allah di dalam akhirat buruk. Mawiti nyusun ing ikilah kitab Kamben Arana Ihya Ulumuddin kana wuku ing ilmu tasawuf Imam Ghazali. Ya itu meletak bergerak. Bergerak halaman 2. Ras juga. Halaman 45 ayat 6. Sampai ke 7. Mari gerak awet, mari gerak tak. Ajunya kata dia keluarga kan. Baik. Ya. Aman doa awalan. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ta'ala. Amalu muji ingsun Allah in Allah awalan ing dalam kalian hamdan kalawan puji kasiron kang akeh mutawalian tur kang nuli-nuli wain kana lan sajanana ikakuan iku ya tado alu mari macilik duna haki jarihi ing dalam arah-arah hak keagungan Allah opo hamdul hamidina pujine wong kang muji kabeh wa usalli lan maca salawat ingsun wa usallimu lan maca salam ingsun ala rasulihi ing atase rasuli Allah ing atase pira-pira jamak ala rasulihi ing atase pira-pira rasuli Allah sanian ing dalam kang kapindho salatan kalawan maca salawat astagribu kang sumarambah ya salat Masidil Basari sarta Gustine Manusa Sairul Mursalina ing sakakadene kang den utus kabeh wastairuhu lan murih pituduh bagus ingsun ing Allah Ta'ala wastairuhu lan murih pituduh bagus ingsun ing Allah Ta'ala salisan ing dalem kang kaping 3 bima ing dalam perkara in bahasa kang nerima tanginas bau kerema opo azmi pasajan ingsun min tahri kitabin saking ngangit kitab fi Ihya Ulumuddin ing dalam Ihya Ulumuddin wang tadibu lan kekebatan ingsun robian ing dalam kang kaping 4
ayyuhal adil eling-eling wong kang nyacan al mutagoli kang ngaliwat batas fil adli ing dalam nyacade mimbaini jumratil jahilina saking antarane papantan wong kang angas kabeh al musrifi turut kang kaluwihan pitakri ing dalam ngawoleh wal inkari lan nolak mimba ini tabaqatil munkirina saking antarane piro-piro tahapan wong kang nampik kabeh wong kang nolak kabeh algo pilina turut kang lali kabeh palakon hala mangka iati temen-temen mudar an lisani saking lisan insun ukdata sunti ing meneng kang kaya bundelan watawakoni lan wis ngongkorongkeun ing ingsun datal kalami ing rarasan kang kaya janji wa qala datan nuki lan ngucap kang kaya kongkorong apa perkara antau tisur ikmusabirun kang mayengkeun ale ngatas emak minal amak nyatan saking buta anjaliyatil haki saking mertelakeun hak malah janji serta nemen-nemen pinusratil batili ing dalam nulungan kang batal watasni jahilan milang-milang bagus ing bodoh watas gibi lan ngarobahkeun alak
An-nujuat ing nyabut koilan ing dalam zaman sakiti nyatane dunia an marasimil huluki saking pira-pira tetengger akhlak wa malak lan condong ieu siman mailan kalawan condong yasiron kang satitik anula jamati rasmi saking netepkeun tetengan ilal amali maring amal mi muqtadal ilmi kalawan panyebri ilmu roman karena kapengen bina lima ing dalam perkoleh perkara ta'abadahu kang ngawajibkeun ibadah hikmah sapa Allah taala bikan min tazkiyatin nafsi nyatana saking ngabresikeun nafsu wa islahil qalbi lan madutkeun ati wa tadrukan lan nyusul dibanding kadaya saya perkara paroto kang sekaliwat yesiman min ido atil umri saking ngania-nia umur yasan karena putus asa minta metaraki saking nyampurnakeun nyusul wajib dilan nambal wan hiajan lan nyingkir lan karena nyingkir andi mariman saking kumpulane wong kala kamus ngadau fihim inleman sopo soibu sadi kang anesar salatuhi uti piro-piro man Allah ibalaihi tetap ingat soibu sadi wassalamu lan kehormatan Allah asadun nasib tuli bangetnya manusia apa nih azaban siksaan yaumul kiamatin dina kiamat iku alimun wong alim lam yanfahu kang orang ngamanfaatkeun ning alim sapa Allah subhanahu maksudnya ini ilmi kan ilmune ya si alim
Bismillahirrahmanirrahim. Kunyebatkeun jenengan Allah unggul penyebat nu sanesna. Karena anu dihareukeun ngalap pitulung sareng barokah. Jadi nu dihareukeun teh hoyong kenging pitulung sareng barokah. Sahabat tong beureuning migaya perkara berat nu hampang ge lamun teu meunang pitulung Allah urang moal bisa. Tapi salangseuna ulah minta kenging pitulung Allah tong beureuning perkara gampang nu hese ge waka gampang. Ieu meunang pitulung Allah. Bisa tanpa pitulung Allah mah sagala bikin. Dalam la haula wala quwata illa billah. Tidak upaya, tidak kegiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nu kaduana diharapkeun teh barokah. Margi lamun teu barokah sagala perjuangan tombolning dunia beureunya najan perjuangan akhirat itu barokah mah. Mau ngakasih didugi ka Allah teu barokah. Mau ditampi ku Allah teu barokah. Saeutik ge lamun urang barokah boga harta barokah bakal bisa dikamu ibadah. Boga ilmu barokah bakal nuntun ke akhirat ngaduhikeun ka Allah. Boga tanaga anu barokah bakal jadi ibadah. Maksudna untuk barokah mah kabeh ngaruntah ini menjadi ibadah. Tanpa barokah kabeh ngaruntah ilmu nya segala pikiran. Harta, ilmu, tenaga beureunya hirup teu barokah mah ngaruntah. Lamun barokah mah bakal jadi anugerah. Maka diharapkeun teh meureun pitulung jeung barokah. Anu sifat Allah teh aromani nu tos ngasikeun nikmat ageung dunia akhirat. Naon anu ageung dunia akhirat di dunia teh? Nu ageung teh nyaeta kalijina mah iman Islam. Eta pangageungan mah. Bang gede-gedena nikmat adalah iman Islam. Sabua iman Islam mah kabeh nikmat alif. Nikmat cager nya. Nikmat boga ilmu. Nikmat boga anak soleh. Jeung sajabana kecil dibanding nikmat iman Islam. Pangbadan nama iman Islam. Ngan beureum mah karasa kami mah iman Islamnya lamun urang tajan sepenuhna megang iman Islam. Lamun teu sepenuhna mah kitu pas kapahnya dina Islamna pasti bakal karasa nikmatna dina Islam. Sanajan liku regap teu aya nya teu bogana naon hirup sorangan tapi lamun geus kapah Islamna pasti bakal nikmat. Moal kabita ku harta moal lamun tas bener kapahna iman Islamna. Dasar pikir meureun kanikmatan teh karasana nikmat sampurna teh lamun geus full. Urang asupna urang karek kagagagan, karek agang enging ngana Islam. Loba teu dilaksanakan parentahan maka salida. Najan ka surga can asup kabeh mah nikmat. Panganten can asup kabeh mah ngeunah. Kitu. Jadi can
iman Islam teh panggilan nikmat tapi urang asucan pati kasih. Karena itu orang lebih teh. Nah, margina alasanna eta teh buana urang teh saecan lebat anu sakuruna. Padahal mun tos lebat sakuruna bakal karaos kanikmatan. Jadi tos karaos kanikmatan mah maya beda hirup urang teh nya gering bakal nikmat, cager nikmat, boga duit nikmat, tuh juga nikmat. Dalam Islam geus kapok. Rahman mana rahmate anu masih nikmat Allah atasna Allah masih nikmat ku nikmat ageun dunia sareng akhirat. Ar-Rahimi sareng Allah teh nu masih nikmat alif di akhirat unggul. Akhirat geus kata nikmat alif dunia nikmat ageun. Nah yang disebutkeun ayeuna alif di akhirat apa nikmat teh jumlah teh cenah 100 nya. Innalillahi mata rahmatin Allah teh ngagaduhan 100 rahmat 100 kanikmatan kami urang namanya dilungsurkeun di alam dunia hiji anu 88 man ke di akhirat tapi harus disebutkeun nikmat alif. Alasanana pangna akhirat disebutkeun alif margi akhirat mah batikna sabab di akhirat mah selain iman Islam deui eta mah batik kena iman Islam ta eta iman sampang barang itu bakal jadi bagian ke akhirat. Datang menang iman Islam meureunnya baru bahati modalna ge mah aya. Nah, dikerem langsung. Lagi urang teh dibere nikmat ku Allah teh beneran. Nah, dibere modal. Jadi engke bakal ditaroskeun, digunakeun kana naon eta modal kana iman Islam teh. Kangge urang-urang kene meureunnya dibere modal ku Allah teh. Kaiman kaislaman. Minimal meureunna ari ngaran modal ti batur mah nu moal jadi engke urang bermasalah teh aya modalna najan batinna teu aya. Urang di alam dunia teu murtad tapi teu loba dosa meureunnya. Amate ngangkur sapardu-parduna sunatan. Nah, berarti batian mun ka akhirat teh utuh we ka surga si ka surga tapi di surgana meureun teu lalu acara batur gitu. Keur pardu unggul. Tapi lamun di dunia na meureun nikmat iman Islamna loba dihianati nya, loba diganggu, ayeuna teu kabawa iman Islam. Wah, jelas bakal dipanyaran ke enggak panyarannya seperti di WC unggul botai di neraka yang botai gedenya. Matak panggilan nikmat Allah teh menisan teh kitu sabab kabatian ka akhirat. Biasana ari modal mah sok paling dihargaan. Cenah ieu modal mah diganggu. Nah, jadi beurikeun eta batin. Gede kene batina modalna sae. Tah kitu. Jadi sae sebenarnya berharga pada hari batin mana dan loba ge dianggapna eta mah salah kada berendahan. Dahan. Dina tatangka. Ngawitan cek musannif la musannif kunci urang meureun ngawitan urang sadaya kana kitab anangan kitab Ihya Imam Ghazali. Kitab Ihya anggar Ihya teh atasna ngahirupkeun Ihya Ulumuddin ngahirupkeun ilmu agama Ihya Ulumuddin anu ngurung kana ilmu tasawuf Imam Ghazali. Seungkeun ulama-ulama kaseueur ngadis kana Ihya Imam Ghazali. Kadang Ihya aya kuna Quran. Deket cenah Ihya mah kana Quran gitu. Lengkap nate deket kana Quran. Berdekatan dengan Quran. Jadi adina tina Quran Ihya Imam Ghazali.
Kemudian salah Imam Ghazali man la ihya'a la haya'a. Saya mencari ngaji ihya maka era ku Allah. Maka era ku Allah jadi mencari ngaji ihya. Bore berang ngaji ihya angar ku ka era. Tak mengipin saya ngaji ihya wae teh kitu yang era ku Allah. Anu urung kana ilmu tasawuf ini. Anu ilmu tasawuf teh lempengna nyata kami ngabersihan hati. Kami ngabersihan mana urang kira ujub dia takaburnya. Tina hubul dunia hubul mal. Jadi kangenan tah ilmu tasawuf teh kami naholikeun hati, ngabersihkeun hati tilalian ti Allah. Margi urang tadi ngabersihan deui mah gampangnya. Mandi, pakai sabun, nyampo, bersih dari urang. Pakaian disusui, tapi ngabersihan batin mah hese. Eta. Ngabersihan hati mah hese. Lobana teh kotor we kitu nya hati da hese ngabersihanan. Tadi antarana meureun faedah ilmu tasawuf teh ka ngabersihan hati. Sedangkan ari hati mah pan tempat ningana Allah. Allah mah seperti ngati kana manahnya, lain kana begitu. Mudah-mudahan urang sajan karek bisa nonton. Sing bisa taholi kaitun. Tasawufin nyatanya bikin hati tina ingat kalian di Allah. Hari tahalima tepat hese nya mapaesan. Hari panuran teh kedanan teh taholi, tahali, tajalli. Aya musul Allah. Atasna ari taholi ngahilangkeun pikiran dianti ka Allah. Nah hate teh. Jadi muraqabah ka Allah bener empeng. Jadi hate teh hae gitu. Pikir ka Allah, ingat ka Allah. Aya tahali non tahali mah pesan eta ku dikir ka Allah. Aya tajali mah dan ngasuhut teh ka Allah nya, langsung ka Allah. Ningal langsung ka Allah, mugi ka Allah, tajali. Ahmadullah Saur musonif satosna baca bismillah ahmadu kaula muji Allah ka Allah awalan pertama-tama kalawan hamdan kasiron muji nate nu seueur gitu mutalian tuluy teu liren-liren dan beureun geus tahali teh nya mapaesan pisan pudikir ka Allah matak muji teh teu leuneureun mutalian seueur bari teu leuneureun wa in kana ya tado alu duna hakijali hamdul hamidin saksanajan baka narima leutik narima hina narima saalit kecil dina arah-arah hak kagungan Allah muji najaman memuji kabeh. Jadi jalmi nu mamuji sanajan saalam dunia maruji sarena ka Allahnya dengan muji nu teu liren-liren tuluy-tuluyan siang malam meureun muji ka Allah tetep muadugi kana hak kagungan Allah. Sabab hak kagungan Allah teh moal tiasa kahetan kagungan Allah. Mata Kangjeng Rasul ngucapkeunna la usi sana nalika. Abdi teu tiasa ngitung, teu tiasa ngaringkes kana pangaruh ka salina. Mata lamun urang rek ngitung-ngitung nikmat Allah moal kahitung. Lamun Allah teu mereka lebaran
mereka losaan moal aya zaman nu bisa syukur ka Allah saking kuseueur nikmat Allah moal bisa menuhi maksudna gitu. Salah cenah teu pati-pati aya rambut salamat eta teh nikmat dihanapeun rambut oge nikmat keneh. Kemudian ketika mengucapkan alhamdulillah eta ge nikmat keneh ti Allah. Mana atuh meureunnya mampuna syukuran. Nabi Daud sering nyarios ka Allah Gusti cenah mana jamin tiasa syukuran kasihna sapenuh. Da geuning kabeh nikmat ti salira ngucapkeun puji ge nikmat ti salira hidayah ti salira ibadah ge hidayah ti salira mana teu jasana jamin. Surah Allah Daud kedah kecil hati. Nu penting anjeun boga rasa jeung rumasa sakabeh nikmat araya anjeun ti kami sakitu we cenah urang geus muji anjeun. Kitu we bukan. Sakabeh nikmat anu ku anjeun teu ditafsir meureunnya ijmana nikmat kabeh ti kami boga rasa ti kami. Dan manya ta berhenti Allah manu urang teh. Tah eta kakara cenah jama nepi kana beuti ka Allah. Dan sabab lamun secara setuli banding mah nya kecil pujina jama anu muji kabeh. Lamun dibanding sareng kagungan Allah. Nah, semampuna we kitu nya, semampuna. Kaula muji pertama-tama dengan puji usul tuluy-tuluy sok sanajan moal bisa dugi kana hak kagungan Allah. Nah, sabab sakabehna puji ti sarayana makhluk dina arah-arah kagungan Allah mah eta teh saalit kecil hina kitu nya dibanding jeung muliana jeung agungan kagungan Allah. Nah, eta pertama kewajiban musannif sadayana musannif sok kitu sakasun bismillah teh muji ka Allah. Wa usolli wa sallimu ala rasul sanian tah kalian kaula maca shalawat jeung maca salam ka para rasul-rasul Allah nu kaduana. Kalawan salawat salatan tastagriku ma sayyidil basari sairul mursalin. Dengan baca salawat anu tiasa merambat tiasa menyeluruh walatra ka sarta kagegedena beureun manusia oge hayang merambat sampai merambat ka para rasul sadayana. Jadi dalam nama nu kaduana saterusna qala ni Allah maca shalawat ka para rasul Allah anu salawat eta sampai merambat sarta tetap ka Kangjeng Nabi Muhammad oge jeung ka para rasul sadayana. Wastairuhu salisan sajenna kaula nyungkeun pituduh sae ka Allah salisan merkatina. Artina meureunnya dina kaayaan ngangit ieu kitab teh istihoroh heula ka Allah nyungkeun penunjuk baik ka Allah. Margi urang teh setiap rek ngajakeun perkara sakuluna kada istihoroh analoginya. Iwa tirek maksiat teh maksiat teh istihoroh teh mesti masih. Gimana seperti rek nyaba, berenya rek jarak, benar istihoroh. Namanya belunyang-belunyang ini kadang-kadang istihoroh lah. Kalau mau rek kawinan ini perlu istihoroh lah. Biasanya istihoroh musyawarah gitu kadang-kadang. Musyawarah kayak nung bapak, musyawarah ka guru ketertibannya gitu. Dan ini dek kerjakan perkara baik gitu nya, kada istihoroh lah, kada ayeuna musyawarahna kewajiban we gitu. Kewajiban katartiban kada istihoroh nyungkeun petunjuk baik ka Allah. Sabab terkadang meureunnya urang rek mege baik kitu. Nah, geus puguh rek dilaksanakeun teh sae. Tapi henteu setiap sae anu akibatna bakal sae. Nah, gitu. Kadang-kadang ieu sae teu akibatna kitu sae. Kadang urang teh meureun rek tujuan rek sae, rek jarah rek naon. Pas meureun di jalan papami jeung
musibah kana gitu nya. Nah, jeung sajabina. Kumari istighfar, nya istighfar mah netepannya 2 rakaat, rek beurang rek dipeutingnya, terus nganu bacakeunana. Nah, dina mah juga lengkap eta. Nah, nyungkeun petunjuk sae ka Allah Gusti upami ieu perkara anu rek dipilih ka abdi sae, sok gampilkeun, barokahkeun beureunya. Nah, upami awon, tah pengkolkeun beureunya sarta gentosan kulung sae gitu. Tah engke kumaha hate urang loyogna kana maju atau kana mundur gitu, kana jadi atau kana teu jadi. Eta ikuti hate urang. Oh sekaligus ini semangat, tah berarti asa istighfar teh bakal kena jeung sae. Oh ternyata mungker dah teh ulah dipaksakeun. Berarti petunjuk Allah ulah istighfar. Des istighfar. Teras musyawarah. Mana ka musyawarah teh? Nu kahiji ka indung bapa yang musyawarah teh nya. Nu kaduana ka para guru. Katiluna meureun ka ahli-ahli ilmu. Tong ari lain ahli ilmu tong musyawarah. Ahli ilmu. Jama-jama nu punya bicara, anu punya ilmu. Ka ahli-ahli na we beureunya nya. Murang rek ngerjakeun meureun suatu teh kudu ka ahlina maksudna. Ka indung bapa, ka guru, ka ahli beureunya. Lamun meureun kadunyaan, nah ahli dunia mana ahli usaha teh. Ka eta aya musyawarah kitu. Samsarkan yusul ma khoba manistahor wa madina manistawar cenah. Saja nguadaikeun papangi jeung rugi zaman rek istighfar jeung nguadaikeun langsa zaman sok musyawarah. Anu Rasul diparentahkeun ku Allah anjeun kudu musyawarah wasulun fil amri. Anjeun kudu musyawarah segala perkara. Padahal Rasul teh beureunya geus dijamin hidayah ti Allah. Jeung moal anu lebih pintar daripada Rasul, kurang musyawarah ka sahabat. Dulu sahabat mah geus peutuh pantes sahabat musyawarah oge. Teu dijamin Rasul. Tapi Rasul senajan dijamin moal aya nyalah beureunya pelaturan sagala pina, tapi tetep kudu dipantah musyawarah. Eta kesuruh musyawarah teh Rasul ka meser-meser makanan beureunya parabot ayeuna meureun rumah tangga ge musyawarah. Musyawarah kabudut musyawarah ka para sahabat. Cek urang Rasul maunya dijamin ku Allah masalah. Tapi teh dipantah musyawarah. Tandana kudu uswah kami urang bahwa urang teh kudu resep musyawarah. Jeung istighfar. Lain nu katiluna kaula istighfar nyungkeun pitujuh yang baik ka Allah. Bima dina perkara in bahasa anu tahinas lau kana eta perkara nan ajmi pasejaan kaula. Naon maksudna? Min tari kita wieu ulumuddin. Nyaeta musyawarah ka Allah teh kana perkara semangat tina ngangit ieu kitab ieu ulumuddin. Istighfar bener ya ngangit kitab teh 2000